Rasun. Rempuk pisan dengan palawargi. Ya alhamdulillah simpuring aya salah sawios di pelatihna cenanya mohon alhamdulillah. Amang ieu ngobrol-ngobrol amang gitu mah. Pada sobat Amang kita supi ngalati umuran kali teh kan panggilan kene di nol biasa dugi ka alus kuda-kuda cek ieu kita biasana sabaraha sih Bamu anu pemula karena sasasihan kalau langsung tapi pemikayang mah panggilannya pemikayang mah antawis 2 mingguan. oh alhamdulillahnya bening kitu janten teh ka kurang kalinya nah itu nya pemisahan laras-laras kalau 2 minggu janten cenah. Tetehna istri teteh punten ngawagel ya aduh nanti resep ningali ieu kurang kali emang ieu teh aya istri aya pamaget upami main mah oke nya oh tapi murang kali anu sageus ieu tos aya itu wantor dina tarung alhamdulillah nya aya mau saadun kieu aya nu biasa alhamdulillah tah ulah ningali leutik badakna dengan sagerdek ieu secara ragu geuleuh alhamdulillah teteh teteh pas sabaraha lami lalaki kurang kali gitu ngautan di hari nyalatinnya terdirina pada sepan ieu alhamdulillah ditunjuk sebagai pelatih pami resep manya resep di SD gitu. Oh janten teteh ge nyawi deui nya tos aya bakat tersendiri geuningan gitu alhamdulillah ieu hiji aset saurati ge ciga tadi hiji aset kanggo bangsa urang geuningan di urang teh seueur budaya urang teh salah sawiosna ieu di Sukabirus kampung Sukabirus seueur anu terangna kan nya kumaha caket sareng kampus kan terangna teknologi sebenarnya tapi di sisi lain selain di teknologi geuningan di urang teh aya oge seunina asalnya alhamdulillah itu geuning palawargi nah teteh matur nuhun punten diwagel As penasaran, urang langsung wae tinggal, urang kalihna anu nuju latihan, pokokna
aya di pencak silatna tah ayeuna aya nu uning salian ti di pencak silat aya oge geuningan kita
jaiponganana cenanya jaiponganana. Alhamdulillah geuningan aya oge ieu di sanggar PMK nyaeta Putri Medal Kencana anu dibasih keneh di bawah naungan wargi Panglipur Muda cenanya. Alhamdulillah singkuring masih sareng ibuna pelatihna. Iya alhamdulillah cenanya mohon ieu murang kalih teh ajeuna aktif oge di pencak silat sareng di jaipong oge cenanya. Alhamdulillah ieu teh multi talent sah salarosna milari Sebenarnya kalau nonton langsung wae urang ditonton ieu di Putri Medal Kencana di bawah naungan kita sawari. Mangga diaturanan wae. Itu latihan jual dia.
Paguron wargi alhamdulillah berapa kali saya secara raya ini ya hanya ceritakan mung setelah atau atau kalau pakai khusus sama kepala warga sadaya kalau dia apa kayak pesan-pesan bagi orang khusus sama dengan sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penuhun Pak Robi Entertainment antos sing paitanya dan menulis pesan ayat tilu paitanya kanggo murid-murid lalu pengurus terus kanggo orang tua kalau pesan kanggo murid paitan langkung ditingkatkan latihanna berprestasi paitanya ikuti arahan-arahan guru disiplin agar kalian lebih berprestasi. Kanggo murid katanya nasana anak anu kaduana kanggo orang tua kemudian atau nabi kanggo umum mangga saha wae anu bade ditutupkan urang kalina pada latihan di Paguron di mana oge mangga diantos mana ini panggilan aya jiwa seni budaya bangsa bangsanya sahade nu bade ngamulai budaya bangsa urang kasenian urang sanes urang umumnya Nah itu panggilannya semua kepala warga sadaya pilih ayah alihna antara nafinya ayah bahasanya yang iring partisipasi yang iring latihan di mana biasa wae dong kapan wae ke kampung virus di RT 4 RW 12 yang modal ya Bapak kalau pesan-pesan sama khususnya sama kepala warga sadaya anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kesan di panggus kaitannya di Padepokan mangga kurang lebih cinta misalnya akan kesenian budaya bangsa urang nyarira saha deui anu bade ngariksa misalnya sahade anu bade neraskeun ieu kabudayaan luhur kabudayaan tradisional urang teh sanes urang nyarira sebagai bangsana. Kan cing kuring ngeraskeun ti Bapak. Kuring sinareng reng-rengan lumajak kepala warga sadaya ayo urang sesarengan ngabangun seni Sunda anjur deui nah kami papan seniman ayo urang anjur urang alhamdulillah ieu teh di wargi Panglipun Muda teh kamari parantos ngisi oge nya ngisi oge program Citarum Harum bersama elemen-elemen di sana sarang Padepokan atau Paguron salah saja nama SPR anjeunna ngarekrut seni budaya menampung jantan guyub sadayana. alhamdulillah saya biasa aya program namanya Citarum Harum eta sok tampilkeun ngagelar budaya seni budaya aya nah khusus kanggo kepala warga sadaya manawi bilih aya dina jogna kanggo Paguron wargi Panglipun Muda aya kapergianana bade koles atanapi bade penampilan dina TV atanapi bade ngisi di acara hiburanana mangga biasa we dikonfirmasi ka nomor telepon anu aya di bawah. Ante telap dedep vidua cicing kuring khusus kanggo kepala wargi Paguron wargi Panglipun Muda mugi-mugi salawasna aya dina kasuksesan cara kaduan lancar dina samudaya cita-citana lah tentunya total amin. Itu panginten atau teleponnya khusus kanggo ka
buku senajan pemerintahan setempat atau nanti pemerintahan pusat akan sesuai ya hiji simkuring wakil geningan di urang teh di Sukabirus teh biasa kalau aya sebenarnya seni biasa kalau samsung seni sabab aya jaipongan sekelas tadi aya dobok kamari aya ayeuna pencak silat mah aya nih khusus kanggo ka pemerintahan pusat pemerintahan setempat nyuhunkeun pangrojongna cenanya nyuhunkeun pangrojongna ulah dugikeun ka aya paos di kungkung teu didukung cang-cang teu diparaban cenah tah kitu pangintennya sakitu anu tiasa kapingatur pangampunten dina sabudaya kalalepatan disipeuring sinareng reng-rengan diantos bae diaturan kanggo ka video anu selanjutna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios disipeuring sinareng reng-rengan. Nedapang jiapang raksa para hati-hati seni sejak ngagua larangatan jetis waris ini jalan daratan ketampian usahan mandi kalui sifat tahunan lebih meruncang diri anu sakiwari rek lurung tujuh haliwat ka pajajaran bongan hayang kurang dengan parung dengan musik nafas jikan sapu Rasul kamu kadia Prabu silih